Jangan bimbing otak siluman yang di mustake. Jagoan kehancuran Radeung golongan Gideung. Rasakan hulu balang iblis ya. Ulah hilap subscribe, like, sareng komen apa miarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana baya ayana para mancawar salam dunya anu mika memet kana dongeng Sunda. Wilujeng sonten wilujeng ngabuburit pamirsa kangge anu masih ngalaksanakeun ibadah saumnya muslim sadayana nu aya di tatar Indonesia. Mugi-mugi atuh urang sadayana dipaparinan kesehatan lahirna sareng batina dijembarkeun manahna digambilkeun rezekina oge dilancarkeun sagala rupi urusanana ditebihkeun dina sagala rupi mara bahaya oge tetep dikiatkeun nggone ngalaksanakeun ibadah saumna amin amin ya robbal alamin. Bade ngeureueuh deui pamirsa neraskeun hanca nu katuna nyaeta lalampahna Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina jajar carios tapak siluman anu ayeuna ninca kana bagian salikur atau napi 20 hijinya kumaha trasan ieu lalakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Ulah hilap pamirsa kangge anu nembean pisan manco nembean ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah saesa di subscribe wae ditoya palebah tombol loncengna supados aya notifikasi pamiakin raskeun hanca dongeng. Nu hoyong apa jujutan Sanjaya tiasa di Bandungan di seri nu kahiji nya ti mimiti nyaeta Jawara Gunung Galunggung teras Jawara Pedang Dewa teras Gandrung Sukma Sanjaya, teras Kiamat di Pajajaran, teras Satria Langlang Jagat, teras ka seri anu salajengna nyaeta Lumaku Purwa, teras kaditu nama seueur. Dugi ka seri nu ayeuna anu paling anyar nyaeta Tapak Siluman. Urang gambarkeun atuh samakna parsamakna sor moal disuguhan pamirsa da ieu mah ngabuburitnya teu kengingnya mangga kaparayun sadayana prung Kayan lembur teh karasa beki jempling. Warga lembur kawas aya dina pangawasan atawa pangawasan mata iblis anu pikasieun. Saurang ge pangeusi imah eueuh anu wani kaluar padahal biasana mah dina kayan bulan purnama kawas kitu teh. Lembur kacida ramena ku wargana anu maridang di hareup imah bari ngawangkong. Sarta barudak anu arulin di buruan. Beki lila dua bayangan teh beki ngadeketan ka pandopo imah kilurah Penawu. Helang samudra katempo salempang. Kusabab sieun dua bayangan eta manggihan tempat nu dipake pikeun nyumputkeun barudak leutik.
Kusabab eta akhirna mah helang samudra nyieun tindakan bari teu nyarita heula ka Sanjaya. Helang samudra ngagajleng bari melentingkeun awakna luhur pisan. Kalayang celek tuluy eunreup di salah sahiji hateup imah bari teu nimbulkeun sora saeutik ge. Sarua jeung dua bayangan eta helang samudra jojorelatan di hiji imah ka hateup imah anu sajena. Bari teu nimbulkeun sora. Ieu teh nandakeun lamun ilmu ngahampangkeun awak maranehna lumayan luhur. Menik jeung Sanjaya ngawaskeun gerakan helang samudra ti handap hiji tangkal anu ieuh. Sakali-kali maranehna pindah tempat ke tempat anu buni, ngadeuketan gerakana helang samudra minangka pikeun jaga-jaga. Shh. Menik meri isyarah ka Sanjaya bari ngageuweungkeun leungeun Sanjaya. Atuh Sanjaya gancang malih ka Menik. Aya naon? Di belah wetan aya dua bayangan deui Kang. Maranehna sarua lumampah di luhur imah tuh. Walon Menik. Jawara pedang dewa gancang neuteup ka arah wetan. Teu lila manehna manggihan dua bayangan hideung anu keur jojoreratan ti hiji hateup imah ka hateup imah sajena bari teu nimbulkeun sora. Gerakan maranehna oge beuki lila beuki ngadeukeut ka arah pandopo imahna Kilurah Penawu. Menik gancang nyumput di luhur tangkal. Tetep di dinya nya samemeh akang jeung helang samudra rengseng ngalumpuhkeun maranehna. Cek Sanjaya ka Menik. Kunaon kudu nyumput sagala tuh? Engke anjeun anu bakal jadi sasaran maranehna lamun anjeun teu gancang nyamuni. Justru uing mah keur mikir ya teh. Kumaha carana nya nyulik salah sahiji ti maranehna? Sok aya wae. Meungeus kaditu naik ka luhur tangkal geura. Akang rek nyanghareupan dua bayangan anu datang ti arah wetan. Urang sanghareupan we kuduaan bae Kang. Menik keukeuh embung nyamuni. Sok bandel kitu. Sanjaya gancang nyakel leungeun Menik. Teu anta parah deui pulewer bae Menik teh langsung dibalangkeun ka luhur tangkal kai. Kalayang juralitep gurawil untungna Menik teh gesit budakna. Bisa ngarawel hiji dahan tuluy manehna ngagulawing jungkir balik saterusna diuk dina eta dahan. Malah kasadut pisan si Kang Sanjaya mah. Menik kukulutus sangeunahna wae uing dialungkeun ka dieu. Sedengkeun manehna ge gancang ngiles deh. Awas engke lamun geus rengse. Gantian manehna ku uing bakal dialungkeun. Lain ka luhur tangkal ku uing dialungkeun age ka pacilingan imah warga. Menik kapaksa cicing di luhur eta tangkal tapi panonna mah bisa laluasa ngawaskeun ka arah wetan jeung kulon. Manehna nempo helang samudra harita keur ngahadang dua bayangan anu aya di belah kulon. Teu loba carita deui. Helang samudra teh langsung lebat narajang ka dua bayangan hideung ngagunakeun tajongan dua sukuna. Hiuk wut plesat seak cebrot cebrot. Dua bayangan teh ngajungkel lantaran kakenaan tajongan helang samudra duanana labuh ting gedebut ka handap niban kana taneuh. Helang samudra gancang ngagajleng turun pas pisan sawaktu salah seorang jalma anu labuh bieu ngacengelek hudang beri langsung mesat badaugna. Turuna helang samudra langsung dipapag ku sabetan badaug anu ngarah kana beheungna. Hiu sewu. Helang samudra gancang ngareuneuh tuluy ngagulitik ka hareup bari langsung ngajojokeun peureub ka tuhuna ngirimkeun tenggeulan anu geus dieusi ku tenaga jero kana beuteung nu jadi lawan. Hiu wut plos goren teh hiu keduk. Eta jalma langsung ngahanyu tuluy ngutahkeun getih. Karak ge helang samudra cangkat baturna
jalma nu tah getih ngadorongkeun leungeunna ngirimkeun tenggelan jarak jauh. Nah hiu aya saranggem angin panas ngadius ka arah heulang samudra. Murid pandita getih geni eta gancang gejleng maju tuluy salto 2 kali. Celek manehna turun pas pisan tukangan jalma nu bieuna raja. Sawaktu eta jalma malikeun awakna, heulang samudra geus miheulaan ngirimkeun tajongan muihna. Hiu prak. Sora tajongan anu ngahanca careham eta jalma nandakeun lamun tulang pipi jeung carehamna rengat. Awakna muih muntir tuluy tibanting labuh. Kedebut ngusek teu usik deui bari tina irung jeung ceulina ngucur getih seger. Tapi katempona eta jalma masih keneh ambekan. Nandakeun manehna masih hirup. Jalma nu tah getih maledogkeun bola bodas ka arah heulang samudra. Pelawar peladu buar. Eta bola teh bitu nimbulkeun haseup bodas anu mulek manikanal pisan. Parinahan napasna heulang samudra ngajat ka tukang da bisi bae eta haseup teh ngandung racun anu bahaya. Sedengkeun jalma anu tah getih gancang nyamber awak baturna anu keur ngagoler teu walak haya. Rupana manehna masih boga sesatanaga pikeun mabur lumpat ti eta tempat nyalametkeun dirina bari mawa baturna. Sementara eta di belah wetan, menik ningali Sanjaya ngagajleng ka luhur hiji imah, pikeun megatan 2 bayangan hideung. 2 jalma nu make papakean sing sarua hideung teh ngarenjag reuwas sabab teu pupuguh dihadang dadak-dadakan. Nu duaan langsung narajang ka jawara perang dewa. Sanjaya rikat ngebutkeun 2 leungeunna sakaligus. Syaur gelebug wus. 2 jalma nu make papakean hideung teh kasapu ku gelombang angin tarik tuluy raragrag ka handap. Blog blug gelebug. Sanjaya harita gancang ngagajleng turun. Jalma nu 2 anu ngorejat hudang, 2-na masang kuda-kuda tuluy langsung narajang ka Sanjaya. Perep bulet ngadius ti hareup ngadahkana cukang irungna Sanjaya, sedengkeun di belah kencana datang perep anu sejena. Sanjaya ditarajang kitu teu galider dina gerakan kilat. Manehna gancang newak pigelang leungeun lawan nu datang ti belah kenca. Sanggeus katewak dicentok didudut sakaligus ku Sanjaya atuh tolonyong eta jalma nolonyong pas pisan sawaktu perep baturna datang. Atuh teu minge deui ai salontod ai cebrod bae. Pipi jalma nu leungeunna dicentok ku Sanjaya kahanca pisan ku perep nu jadi baturna. Aduh, dadah, salontod bro, eta jalma langsung namru. Samemeh baturna nyieun gerakan anyar, Sanjaya sakilat ngirimkeun tajongan ngarahkana beungeutna jalma nu narajang ti hareup. Hiu, cebrod. Dayagdag eta jalma ngadayagdag huntuna ropol tilu siki getih awor-aworan tina bahamna. Tina irungna oge bijil kecap beureum. Barang rek ditimpuk deui ku Sanjaya ti tukang karasaya angin anu nebak tiis kana punuk. Atuh Sanjaya rikat dongko wut plos sabatan kampak warna hideung liwat di luhureun pisan sirah Sanjaya. Rupana jalma anu bieu kateunggel ku baturna teh gancang nyabut kampakna tuluy narajang ti satukangeuna jawara pedang dewa. Sanjaya gancang nyodokeun siku katuhuna ka tukang. Hiu gedug. Si baju hideung ngahanju angana kasodok pisan ku siku Sanjaya. Sanjaya rikat malik. Bari sukuna meta ngaheat ti handap. Hiu cedak
gadolawan diajul pisan ku suku Sanjaya. Atuh dang heak dayak dag bro eta jalma labuh ngajungkel katuka. Kurang ajar, hiat baturna nu hunduna ropro ngagajlang naraja. Dua pereupna ting Darius bareng ngarah kana dada kenca katuhuna jawara pedang dewa. Hiu hiu put put. Pemirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dari alpukaan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi tepas Sunda di mana bayayana nu resep belanja online di Shopee atau napi di Lazada tiasa belanjana ngelangkungan dongeng aki. Klik wae salah sawios produk nu dipajang di dongeng aki di handap ieu video biasa nama pemirsa aya di pojok. Klik salah sawiosna saparantosna diklik mah pemirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee-na atau napi ke Lazada-na. Sabarantos lebet ke aplikasi Shopee atau napi Lazada mah pemirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge. Sakahoyong pemirsa nya henteu diwajibkeun ngagaleuh produk anu dipajang eta mah mung cukang lantaran atau napi panto lebet ke aplikasi. Gitu pemirsa. Hatur nuhun ka sadayana pemirsa nu parantos balanja oge parantos ngarojong balanja ngalangkungan dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pisan urang keureuy dongengna. Kurang ajar podaran sia hiot baturna nu hunduna ropo bieu ngagajleng narajang dua pereup ngadius bareng ngarah kana dada kenca katuna jawara pedang dewa. Sanjaya ngolebat kilat pindah tempat ke belah kenca bareng jeung posna panarajang nu jadi musuh. Pereup Sanjaya ngacebod nyayang pisan kana sirah eta jalma celeng kalayang kedebut keduk. Eta jalma mah celeng sawaktu labuh beungeutna nengar pisan kana hiji batu sagede anak munding. Eta jalma langsung ajoprak bari beungeutna ruksak lamokot ku getih. Baturna nu geus nangtung deui maledogeun kampakna ka arah Sanjaya. Pulawar siut. Tapi Sanjaya sakilat newak eta kampak ku dua dampaleungeun digencet eta kampak teh. Tep. Sanjaya ngawatak aji karang sewuna dampaleungeunna ditekankeun rada tarik kana eta kampak. Prak. Kampak anu sakitu teu asna hancur jadi sababaraha potongan laleutik. Atuh nu boga naolhok bengong ka wanina leeh kabeh manehna ngagero langsung ka baturna. Lompat euy, lompat, gajang lompat net, lompat, bahaya. Eta jalma gancang ngenyang leungeun baturna, tuluy diajak lumpat ninggalkeun eta tempat. Rupana maranehna masih boga sesa tanaga pikeun lumpat nyalametkeun dirina. Sanjaya teu boga niat pikeun ngudag. Tapi keur kitu panonna nempo meuni kanu ngolebat lumpat ngudag nu duaan bari dua leungeunna nyaklan batu. Rupana bae menik teh turun di tempatnya munina. Sarta lalajo tarungna Sanjaya ti kadeuketan. Sawaktu dua urang nu di baju hideung anu geus taratu lalumpatan menik gancang mulung batu tuluy lumpat ngudag nu duaan. Maksudna mah hayang nimpug nuduhan ku batu. Sanjaya gogodeg manehna kapaksa atuh nuturkeun menik sabab bisi kumaonam.
Isukna maranehna ngadenge beja lamun cenah katua paguron macan iblis ambek ka warga lembur badaran. Kusabab geus natuan 4 urang muridna. Saurang tukang ngalasuluh datang ka Kilurah Penawu sarta laporan ngabejakeun lamun rombongan ti paguron macan iblis teh keur nuju ka lembur badaran. Ayeuna maranehna teh keur ngaliwatan ramping pasir liar, Kilurah pikeun nuju ka dieu. Ceuk eta jalma bari romana katampo regeng jeung sieun. Jawara pedang dewa nu milu ngadenge laporan gancang ngaharewos ka heulang samudra. Sanggan kuring teh salah. 4 urang anu keur peuting teh jalma-jalma ti paguron macan iblis. Sabab nilik tina gerakan ge kawas jurus-jurus pemacan. Nya. Sigana ayeuna mah warok surobang saat anu bakal langsung ngamuk ka ieu lembur teh. Kuring kudu gancang nyegat maranehna di pasir liar. Walon heulang samudra. Kuring bakal manturan. Cek Sanjaya bari nepak tak-tak heulang samudra kawas anu mere sumangat sarta nguatkeun jiwa muridna Pandita Getih Geni eta. Wing milunya, cek menik ka Sanjaya. Henteu ah. Sakali ieu mah anjeun kudu tetep cicing di tempatna Kilurah Penawu. Wing da bisa ngajaga diri, Kang. Teu meunang, cek Sanjaya tandas menik ngeluk tungkul bari bibirna ngawet. Tuluy manyun. Dina jero hatena mah pasti keur kukulutus. Sanjaya atuh jeung heulang samudra sanggeus samitan sarta bebeja ka Kilurah gancang lumampah. Maksudna pikeun ngahadang rombongan paguron macan iblis anu bakal ngajorag ka lembur badaran. Sabab lamun disanghareupan di jero lembur mah bisi mawa korban ka warga lembur. Ngagunakeun ilmu lumpatna dua jawrang ora teh ngolebat gancang ninggalkeun wates lembur badaran nuju ka hiji pasir anu lumayan luhur anu katelah pasir liar. Di kajauhan ge geus katempo umplukan eta pasir teh. Tepati lila ge duanana geus tepi ka lamping pasir liar. Lengkah Sanjaya jeung heulang samudra eureun kusabab maranehna ngadenge sora nu keur tarung ti arah punculut pasir. Sigana maranehna katahan di puncut pasir, cek heulang samudra bari tatanggahan nitenan ke arah punculut pasir. Asana memang kitu. Sigana maranehna pangijeng musuh lila. Tuluy maranehna hayang ngalumpuhkeun heula eta musuh. Sacan nuju ka lembur badaran. Walon Sanjaya urang deketan weh, kuring rek nitenan ti luhur tanggal panasaran. Saha sabenerna nu keur dilawan ku maranehna teh. Ceuk heulang samudra deui. Heulang samudra ngagajleng ka luhur hiji tangkal, tuluy manehna jojorelatan ti hiji tangkal ka tangkal anu sajena nuju ka arah punculut pasir. Sanjaya oge gancang nyulusup, kukuli wedan gancang ka satukangan rungkunan jeung tatangkalan. Gerakanana gancang jeung tarapti hese pikeun ditalingakeun ku panaon manusia. Sanggeus deukeut ka punculut pasir, Sanjaya gancang ngagajleng ka luhur hiji tangkal. Sanjaya malapai ti hiji tangkal ka tangkal sajena bari nincakan dangdaunan. Lamun seug jalma sejen, pamohalan bisa ngalakukeunana. Tapi Sanjaya anu mibanda aji sayuti angin katempo babari pisan. Lumampah bari sukuna ukur napak kana dangdaunan. Sanjaya eureun di hiji tangkal caringin badag anu uyuh lindu. Teu lila muncul heulang samudra, manehna gancang ngadeukeutan ka Sanjaya. Tapina teu bisa napak kana daun. Heulang samudra mah manehna nincakan kana dahan-dahan tatangkalan. Tuluy manehna nangtung dina dahan caringin badag teu pati jauh
di tempat cicingna Jawara Pedang Dewa. Manehna nyaksian anu keur tarung di luhur eta tangga caringin. Dina kayan kitu, hiji bayangan ngolebat naik ka luhur tangga caringin eta, kolebat jeleng kalayang celek. Apal-apal geus diuk. Dina dahan antara Sanjaya jeung Helang Samudra. Nu duaan langsung neuteup ka nu anyar datang. Ulah leuwas kitu da ibi ge sakti ye, ibi ge murid Kidagar ieu teh. Pokona mah tenang we urang lalajo di dieu nya. Anu lalajona supaya merenah jeung raoseun mah ieu kasep duaan. Lalajona bari ieu bari ngopi awug anu amis raos kareueut matak dedeyeun jeung kukurawu ieu anu aduh pokona mah gurih nikmat. Si Ibi mah harupan kuring duaan mah keur puasa Bi. Ibi mah teu puasa meureunnya waya kieu nawaran. Pohonya ieu. Ibi mah aya halangan biasa di kaum awewe mah ieu. Sok atuh dibuntel engke sakedeung deui ge magrib. Engke we magrib atuh keur tajil we keur bukanya. Wah, pemirsa. Aduh, kuno rojolna bisar biti atuh urang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Sanjaya Galunggung sareng Helang Samudra dina lakon Tapak Siluman bagian kasalikur cagurang teudeun heula dihaneuleum sieum gesan sampeureun. Urang tunda heula dihanjuang siang gesan alaeun pamirsa urang sampeur deui ke di bagian anu salajengna hatur nuhun kasadayana di pamirsa para mancowor di mana bae ayana. Anu mika mumet kana dongeng Sunda hatur nuhun parantos satya manco nya satya ngadangukeun. Sadacan aki amit mungkur sakedap bari ngolebat heula nya absen tos hadir bari ngabuburit we ieu mah salese. Anu tos hadir di bagian ke-20 kamari aya saha wae atunya cobi urang buka. Aya Kang Amin Aminuddin. Nah, 3 rutna mancoki mangga Kang. Wilujeng ngabuburitnya. Kang Esep Herman di Bekasi hadir manco. Atur nuhun amin pidoana Kang. Kang Wis Muglis oge di Bogor manco nya. Langgoko United oge hadir atur nuhun bari saurna. Yang well oge hadir si Jala Sakti anu piski saur si Jala Sakti manco teras mohon aya nama bagian ngabuburitnya. Kang udah kapanyawangan oge atur nuhun. Pantos hadirna amin atur nuhun pidoana Kang Jai Sumpena tuh sami anu tekenat-kenat ngadoakeun akinya amin atur nuhun pidoana. Bos helm di Palihan Tegal Kang Nang Nurholis teh maneko payenan YouTube ki mohon bari ngabuburitnya. Kang Surya hadir manco. Sanjaya mah lanjut terus ki mohon insyaallah. Kang Dede Sulaiman waalaikumsalam manco sapandea mohon. Kang Dharma atur nuhun di Ciparai teh nya. Sutisna di Cimahi atur nuhun. Made 95 di Palihan Kuningan Kang De Sukarna kasupuan di Bandung Cicadas. Kang Dani Sujata sami di Bandung atur nuhun sadayana Kang Dedi Juhendi di Palihan Garutna wilujeng ngabuburit Padidin oge nya sami. Yang Andri di Palihan Bogor atur nuhun jangan akhir teras teh saradileut oge anu bager teh nya Satya Satuhu saurna salamina atur nuhun. Teteh Rokaya oge nya atur nuhun. Menyerangan aki di Palihan Mekah, Teteh Yulina Belia, Bu Dokter di Palihan Tasik Malaya, atur nuhun, Teteh Tami Maliha, oke nya. Atur nuhun pisan di Ciamis, Kang Prabu Arjuna di Banjarna, Kang Satya Budi, Jawara Kopi Sakti, anu ngageugeuh. Tasik Malaya, Cihideung gitu. Manon Jaya nya ka Teteh Intan Ramadhani di Garut oge Teh Lina Imut di Bandung atur nuhun. Itu oge Kang Agus Somantrina di Palihan Garutna atur nuhun anu meneko trasnya nyarangan aki pogot saurna ki ka Sanjaya mah mohon atunya aya teu bosan mah. Terus sabaraha
episode buat atau 1000-an meureun 1000 langkungnya sanjaya. Pamirsa sadayana atuh panginten sakitu heula nu kapihatur nya kumaha ka sadayana nu manco nya salam di Aki. Oge mugi-mugi atuh sadayana nya tetep aya dina kasinugrahan kawaluyaan nya aduh daya bancang pakewu daya naon-naon nya lancar sagala rupina amin ya rabbal alamin. Aki namit mungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca.